Dalapan. Zuwajuhu ari ieu eta nikahna Kangjeng Nabi bisayyidati Khadijata ka Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi dina sabada mulihna Kangjeng Nabi bisyahraini kalawan 2 bulan min safratihi tina lumakuna Nabi asaniyati anu kadua tazawwaja tah ngawin Nabi bisayyidati Khadijata ka Siti Khadijah. Wa hiya bari ari Siti Khadijah eta allati anu khotobat anu ngakhitbah itu Siti Khadijah ngalamar hu ka Kangjeng Nabi. Wa kana jeung bukti naon umruhu umurna Kangjeng Nabi wa kana jeung bukti naon umruhu umurna Siti Khadijah eta arba'ina 40 naonana sanatan tauna. Wa umruhu jeung ari umurna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta khamsan 25 jeung 20 jadi 25 naonana sanatan tauna. Wa kanat jeung bukti itu Siti Khadijah eta lain kitu. Wa kanat jeung bukti Siti Khadijah qoblahu dina samemeh nikah ka Kangjeng Nabi eta mutazawwijatan awewe anu pernah nikah bi Abi Halata ka Abi Hala. Wa qad mata jeung nyata geus maot itu Abi Hala. Walahu bari eta tetep pikeun itu Abi Halah ti Siti Khadijah waladun ari boga budak minha ti itu Siti Khadijah ismuhu anu ari ngaranna itu walad eta Halatun Halah ngaranna wakila ismuhu Hindun cek hiji kieu ngaran itu walad teh Hindun. Hukmuhu nomor 8. Hukmuhu ari ieu eta hukumna atawa ngahukumanna Kangjeng Nabi baina Quraisyin antara orang Quraisy fi wad'il hajaril aswadi dina nyimpen hajar aswad. Fil khamisati dina taun kalima wasalasina jeung 30 tegesna 35 min umrihi tina umurna Kangjeng Nabi hadamat tah ngaruwag tawa ngahancurkeun saha Quraisyun Quraisy al-Ka'bata kana Ka'bah wajaddadat jeung nganyarkeun itu Quraisy ngarenovasi binaaha kana bangunanana itu Ka'bah. Wa qad ishtaraka jeung nyata ngarejeungan ma'ahum sartana itu Quraisy saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi binaiha dina ngabangunna itu Ka'bah. Wa kana jeung bukti Nabi eta yahmilu manggulan Nabi atawa ngakutan Nabi al-hijarata kana batu ma'a asyrafi Quraisyin sarta pirang-pirang gegedena itu Quraisy. Wa ma'ahu jeung eta tetep sartana Nabi ammuhu ari aya pamanna Kangjeng Nabi Al-Abbasu tegasna Sayyidina Abbas. Waqtalafat jeung geus beda pendapat saha Quraisyun urang Quraisy fiman dina masalah jalma yadau anu pantes nunda itu si eman al-hajaro kana batu al-aswada anu hideung kana hajar aswad maka nahu dina tempatna itu hajar aswad. Sumat tafaku
tuluy sepakat itu Quraisy ala ayyakuna kana yen bukti saha al-hakamu anu ngahukuman nana eta awala dakhilin jalma anu mimiti asup minal masjidi ka Masjidil Haram. Fakana tuluy bukti eta tetep awala dakhilin jalma anu mimiti asup pangheulan asup eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat tuluy bungah sa Quraisyun orang Quraisy bihi kusabab itu Rasulullah. Faqalu tuluy ngaromong itu orang Quraisy kana lafad radina bil amin cenah. Radina ridho kaula sarerea bil amini ku jalma anu kapercaya tegasna Rasulullah teh. Fawadoa teras nyimpen Kangjeng Nabi al hajaro kana batu fi ridaihi maksudna kana hajar aswad fi ridaihi dina solendangna Kangjeng Nabi. Wa talaba sareng nyuprih Kangjeng Nabi nitah mingkul liroisin ti saban-saban pamimpin golongan ayyum sika kana yen nyekel itu kullu rois bitorfin kana tungtung minar ridai tina solendangna Nabi. Suma amaro tuluy marentah Nabi hum ka itu Quraisy biraf'ihi kana ka itu rois biraf'ihi kana ngangkatkeunana itu hajar aswad atawa rida kana ngangkatkeunana rida. Falamma wasalu tuluy samang-samangsa nepi itu rois atawa Quraisy bihi kalawan ngangkat itu hajar aswad ila maudhihi kana tempatna itu hajar aswad. Akhoda tah nyandak Nabi hu kana itu hajar aswad akhoda tah nyandak hu kana itu hajar aswad saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadihi ku panangan Rasulullah wa wadoa jeung nyimpen Nabi hu kana itu hajar aswad biadihi ku panangan Kangjeng Nabi asyarifati anu mulia. Fazala tuluy leungit naon al khilafu ka ikhtilapan atawa beda-beda na pendapat bihukmihi ku sabab ngahukuman nana Kangjeng Nabi atawa ku sabab hukum anu dipernahkeun ku Kangjeng Nabi. Wa ta'ajjabat tuluy kaget saha atawa ta'jub atawa terkejut syaha Quraisyun urang Quraisy min kuwati fikrihi tina kuat pemikiran anak Kangjeng Nabi. 10 Nash'atuhu ari ieu eta munculna Kangjeng Nabi atawa munculna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud muncul di dia teh muncul ke permukaan. Hiji ishtahara masyhur saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi di antara kaumna Kangjeng Nabi bijami'il khisali kalawan pi sakabehna tingkah al mahmudati anu dipuji kasidqi sapertikeun siddiq jujur wal amanati jeung kapercaya wal hilmi jeung bageuran tegesna tara gampang ambek wal hayai jeung isin ngagaduhan isin wa tawadhu'i jeung DP hatta laqabu sehingga yen
ngalandi itu Quraisy hu ka Kangjeng Nabi bil amini ku gelar al amin hartina jalma anu kapercaya. Wakana jeung bukti saha qaumuhu kaumna Kangjeng Nabi wa ashiratuhu jeung keluarga na Kangjeng Nabi eta yuhibbuna marika cinta itu kaum jeung asyirah hu ka Kangjeng Nabi hubban kalawan rasa cinta aziman anu pohara gedena wa yahtarimu na jeung ngahalormat itu kaum jeung asyirah hu ka Kangjeng Nabi ihtiraman kalawan panghormat zaidan anu leuwih. Wa qad hafidha jeung nyata geus ngariksa hu ka Kangjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah mundu sigarihi dina waktu leutikna Kangjeng Nabi usiana leutik keneh min a'malil jahiliyati ngariksa tina pirang-pirang pagawean jalma-jalma jahiliyah. Falam yashrab mangka teu nginum Nabi teu ngaleueut Nabi khamron kana khamr arak walam yasjud jeung teu sujud Nabi disanamin kana patekong wa akrama jeung ngamuliakeun hu ka Kangjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah qabla nubuwati dina samemeh jadi nabi bimu'jizatin ku pirang-pirang mu'jizat dallat anu nuduhkeun itu mu'jizat ala idhami mustaqbalihi kana bakal agungna Kangjeng Nabi dina waktu pikahareupeun nana minha eta tetep tina sawarehna itu mu'jizat takhyirul ghamamati ari tundukna mega taskhirul ghamamati ari tundukna mega lahu ka Kangjeng Nabi fi saprotihi dina waktu lumakuna Nabi asaniyati anu kadua ila Syami ka nagara Syam.